Baheula di tanah Sunda aya hiji karajaan anu kacida mangsurna ngaranna Pajajaran. Rajana arif jeung wijaksana dipikanya aku rahayatna. Anjeunna miboga hiji putri endah pisan ngaranna Putri Kadita. Wajahna geulis kawas bulan purnama, atena bageur, tapi teu sadayana resep ka Putri Kadita. Hiji putri anu sirik jeung dengki ka Kadita. Manehna hayang Putri Kadita indit ti karajaan. Rasa dengkina jadi beuki gede nepi ka mutuskeun ngagunakeun ilmu hideung. Hiji peuting saanggeus ngucapkeun mantra, Putri Kadita kaget nalikan awakna mimiti baruntusan, kulitna jadi borok, awakna bauh teu mareunah. Rahayat kerajaan anu samemehna dipikanya mimiti jieun jara. Nah putri geulis jadi siga kitu. Raja Pajajaran kacida sedihna. Anjeunna nyoba sagala cara, ngundang tabib, dukun, malahan jelma sakti. Tapi borok Putri Kadita teu kungsi cager. Putri Kadita ngaraos berat pisan hirupna. Anjeunna hanteu hayang ningali karajaan terus kacampur ku kasusah kusebab dirina. Dina peuting anu sepi, anjeunna nyarita ka bapana. Bapak, kula sedih deui. Abdi bakal indit neangan jalan sarangan. Mugia Gusti maparin abdi kakuatan. Kadita anak abdi, nah kudu kieu nasibna. Abdi raja tapi hatek teu tega ningali maneh gering jeung kasiksa. Kalawan hate tabah, anjeunna lempang jauh, ngalangkungan leuweung, gunung, unggal langkahna pinuh ku cimata. Tapi hatena tetap sabar. Tungtungna anjeunna nepi ka basisir kidul. Didinya ombak gede ngajugjug, sora angin ngageleger. Putri Kadita ngadeuheus ka laut bari ngadoa. Ya Gusti, upami ieu jalan abdi, mugia anjeun ngandak kasangsaraan ieu. Anjeunna terus ngalangkah kana ombak, cai laut nutupan awakna, borokna larut ka bawah ku gelombang. Sekaligus anjeunna ngarasa badanna enteng, geulisna mulang deui, malah leuwih caang tibatan baheula. Tapi aya hiji anu robah, tidinya anjeunna hanteu deui ngan saukur Putri Pajajaran. Anjeunna menang kasaktean pikeun ngawasaan sakabeh laut kidul jeung makhluk-makhluk nu aya di dinya. Pesan moralna, sirik jeung dengki ngan ukur bakal ngaluarkeun musibah, sedangkan sabar jeung pasrah ka Gusti Allah bakal ngahasilkeun kakuatan jeung jalan anyar anu leuwih mulia.